lainna hanya sok aya wae perbandingan gitu, sok aya perbedaan mode boh dina pelayanan publik gitunya antara milik pemerintah jeung milik swasta. Asa ngeunah we gitu datang ka swasta mah asa dihargaan gitu. Bener teh sok aing meureuh nanya we menjalujur sok cik maraneh nyaman keneh di mana lamun ada datang ka layanan publik ngeunah anu swasta atau ngeunah anu pemerintah. Ayeuna sok maneh ieu nya kan kita deuk aya rencana naon pembangunanna geus mulai Kopdes teh ya geuningan Kopdes Merah Putih anu bakal ngayakeun minimarket. Kan lamun aing datang ka Indo atau ka Alfa, selamat pagi, selamat datang di Alfamart, selamat datang di Indomaret. Kabayang teh lamun engke eta jadi koperasi desa, kan aya minimarketna meureunna. Boro-boro daek nyambut selamat pagi selamat siang gitunya nyaraos HP we meureunan udud beungeut ka mana ngalayanan teh meureuh sakaharayang we komo lamun geus dijaradikeun pengangkatan ASN gitu lah jamin ku aing mah teh bakal sakareunahna we cigana teh meureunan ngalayanana teh dadu geus ge atuh nya harapal sorangan meureunan nya lamun eureuh datang ka anjing kadang aing datang ti imah rusuh geus nyiapkeun berkas segala rupa disambutna naon ku udud lamun teu ku asik ngomong HP lamun teu aing nanya ka manehna kitu beungeut manehna ka saha gitu nah cik aing teh ieu ini asa kayung yun kieu cik aing teh nya pelayanan anu pemerintah aslina anjing teu sadar gitu sia teh digaraji teh eta teh ti saha ti masyarakat pajak-pajak masyarakat cik atuh bere pelayanan teh anu alus anu maksimal anu terbaik sia teh melayani masyarakat teh dalam menang aya pilihan mah masyarakat ge cigana embung da malayar pajak gitu lamun lain kewajiban mah nah dari marane ngalayanan masyarakat teh meni kalaritu teuing heran aing